Hah? Aing kumati ini teleponan we aing. Ditelepon mata diangkat. Ya, tulungan. Naon? Ya, aing tas dia bayi can. Menang aing. Kurang kene aing 100 ka saja. Asal ada teh anya teh. Sararo kieu naon? Aduh, bos, boga uat tas ulin ti Abah Ican. Aing dibikin gope ya tidak kemang. Halus si main nang di Filipina pada tuh. Wah, kumaha aja suka mami ke saya? Oh iya. Oh iya. Oh, apa nyawanya? Dia kan ayeuna. Pan aing ngajual ieu sate ka manggi aing butuh jeung bayar. Aing ting duit eta kumanya. Coba aing geus janji ka bae iya Ican rek bayar. Hah, nelpon di aing. Mau diangkat. Kemana ya janji buat ayeuna ditelepon kana ngalias. Sulan wae itu. Hah, aing kumati ini nelponan we aing. Ditelepon mata diangkat. Sugan teh keur sibuk. Yang orang keur ngopi hareupeun imah. Hah, kamana teh aing nang duit. Dai. Ditelepon tadi angkat. Lain urang teu kadenge tas dicai bah. Kuota beak. Tapi aku kan nyamung. Teu hampurapan ka kana. Lain hampura kana intina we Bang Doy. Ieu keur butuh Bang Doy. Nu kamari 200 teh yang dibayar ayeuna pan geus janji. Beres Isa dibayar. Daguana sakedeung atuh nya. Pamajikan ke kawan. Mana? Ka warung. Kade ngalias. Sok-sok di dieu cicing ka dia di. Tungguan di dia Bang Doy. Lain teh inget bahkan hutang teh. Daguana sakedeung nya. Oh. Tapi ngalias butuh saya oke 200 ya. Ya, tulungan. Naon? Ya, aing tas dia bayi can. Manehna teh keur nyokeun naon tangga jamu murang. Ngaganggu wae. Kumaha kieu arek dibawa ke rumah sakit. Terus kumaha? Pan bapana mana eueuh aing. Nyelang heula duit 100 aing jeung beli bensin. Aduh, ieu can balik. Ih, itu siapa bisi? Gua tuh. Sabaraha? 100 we 100 jeung beli bensin. Aduh, aing tinggal sakit deui duit. Geupan. Ya dipake ku aing di top up-keun. Top up sia teh lamun ragak sia tina tangga jamu kumaha? Ulah lihat tapi. Abah Ican. Da uang ngalaktak pisan si Abah mah tuh nya. Kamu itu. Ieu pengen main slot we si Babal. Tapi menang euy. Kurang kene aing 100 ka saja. Aduh, bos. Wak. Aduh, mereka mana, Wak? Aduh, bos, wayana minta tulung. Tulung kumaha, Doyok? Aya naon? Asal ada Wak teh anya teh. Sararo kieu. Aya naon? Aduh, bos, boga uat tas ulin ti Abah Ican. Manehna teh keur tataya kana tangga jambu, murang. Lu bener. Dinalaktak pisan si Abah teh. Lain, bos, kieu intina mah. Pan mana teh eueuh jeung apa? Dibawa ke rumah sakit, bensin, jeung bensin. Kumaha tuh Doyok? Sugan obos aya ieu uing boga 100-100 tah. Jeung beli bensin bisa kekurangan heula wayana. Duh. Ya bos, kan karunya orang teh piraku nu cilaka. Aing teh ka babaturan nya. Ulang ge sarua ieu teh jangan main hutang lain teh. Aduh, dari kieu. Sakieu-kieu deui sarua. Gantian nu leuwih-leuwih bos. Aslina Muhun. tinggal cager nya abahna tuh. Oh bos, berangkat heula atuh nya. Jati. Bang Doy eta teh bola-bola teuing. Lah, kok nyusul pamajikan ka warung kan. Karena setengah jam na. Moal kitu nipu deui ka aing. Kira aku da aing di imahna. Wah, cokok anu aya bener nipu mah. Bah, Aya Bang Doy. hampura. Dia teh pamajikan teh duit tapi ya. Uing teh nyokot we heula ka ATM. Aya, kan ATM na di pamajikan dia teh. Kada dianjuk deui ah. Henteu aku 200 tuh, cuma 200 jeung ngopi. Jeung kudu rek meuli sate teh. Nah, ieu meureun 50.000 rek meuli sate. Nuhun atuh Bang Doy nya. Bahnya wayana hampura bisanya. Kayak lamun aya pangabutuh deui jadi urang mau apa? Sing ngirim kerja. Hampura nya bahnya. Bang Doy nya. Ayo Bang Doy. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 200. Alhamdulillah aing keur gambar duit. Pokona mah beunang aya aing 5 udun. Eta asup tah. Wah. Tak sumpah euy. Aduh anjing. Si Abah leumpang. Nalanggar tina tanggal jambu. Bah. Eta cirining jalma anu kawarasan teh. Salawat aja salawat. Bos.
Teu main anu bebeledugan. Naon, Bah? Tuh si itu main bebeledugan kawarasan. Bebeledugan. Teuing da kitu nya HP tah. Wah, main slot merenya. Oh, ulah bos mau ulahnya. Ah, moal. Eta lainnya cek kuat oyok teh ragrag tina jambu tadi. Heeh, lainnya nyorosot gaplok teh teh. Hah? Cek saha nu cilaka jag-jag waring kelas kieu tuh. Sehat. Nah, sakit beli. Teu kuna naon, Bah? Eta marisal tuh. Jaga kurang mah. Ada bieu mah cenah labu cenah. Ya, tadi cek wadoyok bebeja siapa Wadoyok ah jambu. Bang Doi naon Bang Doi bieu kurang disusul ka imana urang lagi hutan. Yeuh, wat oyok teh tadi teh ka dieu datang. Naon? Abah teh cenah tiba beut tinu tengah jambu. Ah, Emak serina bapana banget, eueuh, minta patungan duit. Heeh. Berobat, mau abah berobat. Heh, tadi ngomong gitu wadoyok dengan kabi bos. Ah, Duh, apa ninjam duit kawinnya 100? Laku. Bagi aing can. Aduh, mau nipu gitu wadoyok. Yo, isi hayang apal mah aing mah sehat. Pas aing ti mana tadi geus lagi duit 200 goblok hutang aing ti kamari teu dibayar rek bayar bieu. Ah, duitna. Duit aing meureun ieu. Beureunnan. duit urang oge tos cepet bieu. Aduh, ieu mah ngawadul lima wadoyok kudu dikontrol ku aing ka imana ieu mah. Berarti Berarti nara nipu ka marane. nipu ka urang. Ah, penting mah aing mah duit teh kagantian. Ah, Bah, kumaha ieu? Bah, aduh. Ek milu mah bos, kontrol ka ditu. Urang Kontrol, Bang. ieu mah. Aing alhamdulillah kumaha we cara bisa kayak jalan cek aing beli udun, beli kopi ya. Ini bos. Wadoyok. Wadoyok. Wah, mana eta teh euy? Wah, ieu mah teu bisa dibiarkeun ieu mah. Duit aing cepet Wah. cepet. Cepat. Cepena eta urang jang mayar ieu. Wah, Wah. wah, Wah. Wah. Wah, ini teh ka mana teh? mana si gua? Wah. Ieu mah. Ieu mah si gua. Buat dikenteng nyumput mah. Wah, ieu si gua kenteng Teban wing duit dengan cepet-cepetna bos teh. Wah. Teban wing kecan balik modal nih. Anjing cek aing. Anjing. Geus main sekarang teh. Aing teu beusan duit aing euy Mang Jack nawar ieu 200 kira si goblok teh. Ku aing dibikin gopay teh da kemang. Alus ieu aing nang di Filipina bare teh. Ini tawaran seberapa ya? Tawar 200. Potong dibikin 200 atuh. Teu kumaha tuh? Konekeun wae. Kumaha pan nawar 200? Gampang ke kurang dipancing. Kayak lagi saya Mang Jackna tadi ke kurang dipancing. Heeh. Ku aing ditawar deui kitu pura-pura. Api-api kesorangan. Mana badoyok Bang teh? Iya tah anu aing kamari bawa ke Filipina. 200 lah ku aing. Capra kembang di Filipina jauh-jauh menjadi tawar 200. Ku sih ieu bieu ditawar 300 mun atek dibikeun mah. Belas ku aing 400 tah. Sieu tawan 300 ku aing. Lah, 500 ke wani ieu mah aing mah. Kamari nawar 300, Mang Jack 200 aing mana wae nu heula. Ya, aing mane wani 500 mah kope berarti ieu milik mane. Da aing mah wanina kur 400. 500 ieu alus pisan. Nya sok ku mane beuli cik. Bisa ngajar ke bohongan geura mana sok ku aing. Sok. 400 aing goblok duit lagi. Bener ku mane 500? Tuh, udah cek aing geus ngomong bohong aing nya. Yang geus we atuh aing milik sikit tapi. Wah, kumaha aja tuh kamari ke saya? Oh iya. Oh iya. Tuh, apa Mon. nyawanya? Ya. Buka utang. Kemari aing kurang ngadang motor. Ya geus atuh. Heeh nya. Duitnya, ayo Kipli. Kok mane wani Ya, 500 mah. urang gerek kali tuh ya. Duit aing kalah dibikeun geuningan. Yang aing mana aja sih aing kudu meuli nu kieu 400. Duit aing 500 mana? Nah kalau dibayarkeun hutang. Aing jual. Duit aing sakitu-kituna. 500 ka dieu kan ayeuna. Pan aing ngajual ieu sate ka Mang Jack aing butuh jeung bayar. Lu pada sama make duit aing mah. Aing mah.